Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Paribasa kuat adat mananwarah ngandung harti boga kalakuan anu teu bener katoto loyoh taraya euih-euihna upamana wae saperti si Barja waktu keur ngora boga adat cunihin curigih ka awewe kabitaan babari ka gembang ka pincut ka irut ku awewe sanajan anu boga salaki. Ayeuna sanajan geus cetuk dawu kunilik umur mah kudu geus babalik pikir, tapi siganan teh anger we abong adat kakurung ku iga teh era-eraeun kubukna anu geus loba bodasna batan hideungna. Paribasa umur tunggang gunung angen-angen pecat sawad, umur geus kolot ari kahayang alah batan anu ngarora. Kituna teh lantaran manehna Satyasa tuhu kana pangajakna setan idajil laknatullah. Sedeng pangeran ngajadikeun manusia teh pikeun sembah sumujud ka mantena. Pangeran anu maha agung, maha kawasa tanpa watas wangena. Nyingkahan jalan setan anu kamistiana mah sakumna manusia kudu nempuh jalan Allah sangkan salamat lahir batin oge dunya akhirat. Jalana kudu hade, ucap lampah kudu hade, dibarengan iman takwa kalawan pokpek prak ngalaksanakeunana dengan saukur akuan wungkul. Saperti ayeuna sanggeus manehna aya di kontak Miramareus hasad si Barja kabur di daerah Nangkapait lantaran yang hareupan mangsal hapi anu teu boleh ancam-ancaman. Cepupuguh make hayo we kagendam ku anu lenyang, kabeulit ku nu geulis, kapincut ku Nyi Arum. Pepetetanana kiraksa bebeuleuhna Gumilar anakna Asmita anu dina mangsa baheula kungsi diteng-tenganan ku manehna ku jalan nyieun reka perdaya hianat fitnah. Abong kena manusia hirup teh teu bisa leupas cina hukum karma. Boa ieu oge hiji jalan pikeun Gumilar maleskan nyeri kolot-kolotna baheula, tapi pikeun si Barja mah nu dina hirup nangan wungkul hayang muaskeun nafsuna anu sarakah perkara umur teu ieu teuing jadi ukuran. Dinamika hayangna ka Nyi Arum teh mani totoroso pisan teu kalis dibejaan ku si Bariji yen Nyi Arum teh geus boga pisalakieun anu da waktu ieu keur nyaba ka tah nepi ka kitu teh nya. Ngan tewe ku si Barji teh tak biasa teu nyambung ya keun urang keureuh we nya. Ngan tewe ku si Barji teh dibejakeun yen Gumilar teh hiji budak ngora anu langka pitandingeunana. Malah sobatna oge hiji maung sancang anu kacida gedena dilusiahkeun soteh bisi we aya matakna anu teu hade pikeun manehanana. Di bejaan kitu teh si Barja ngadon nyerengeh bangunan teu ambil pusing kalah kapok teh.
Baheula-heula we lah. Ongko dihatian deui ku si Darba anu dina hal ieu kacida ngicup-ngicupna pokna teh. Ulah mopo memeh nanggung balayar sieun ku ombak. Hanas engke cenah mun aya mau ngamuk gajah mata kuring anu bakal kaharepikeun pamangul pupuh cinindih jurit tatalang yuda. Prung we cenah penta kakolotna mun teu dibikeun paling habis perkara. Kitu komo si Bagja teh kahayangna asa beuki kasundut boga rasa aya nu ngahatean tur bari bela pati wani yang hareupan dina aya mamalana oge. Teu beda we ti monyet dibere sesengkel jelema jahat dituduhkeun pijalaneun tang tuwe atuheunana. Sabalikna kiraksa ku geus ayana kajadian basa di pasar teh. Ayeuna kacida ngarasa hariwangna komo sanggeus manehna kadatangan ku Pamajid jeung Pagobang basa tas galungan jeung si Darba. Manehna beuki kacida ngarasa bayeungyangna teu sangka urusanana jadi rambat kamale anu tangtuna hal ieu teh bakal terus kapapanjangan. Kumaha pi kahareupeunana lamun seug terus nimbulkeun huru-hara. Mangka-mangka Gumilar tacan keneh ngarongheap datang. Dar baradami kiraksa Pamajid Pagobang malah pauhi oge milu ngariung nyawalakeun kumaha pihadieunana. Pamustunganana sararea sapamadegan yen Nyi Arum ulah sina mineng teuing ngalantung malah mun bisa mah digawena oge sina eureun. Pagobang ditetepkeun pikeun nalingakeun sapopoe bisi aya hal-hal anu teu dipikahayang. Cicingna dipauhi supaya laluasa. Ngan Pamajid anu tetep di Cibalieur teh tapi sawaktu-waktu pasti ngalongokan atuh dina perungna aya riributan pasti bakal mere bantuan. Kabeneran teh Torojo Bahdira jeung Biure daratang ti Mancagahar. Ngarasa sono pedah lawas teu papanggih. Ongkoh paruna mah hayang ngadenge Arman, asane teh bet kamplang teuing. Dibejakeun kitu kayaan Nyi Arum teh antuk nama Bahdira mutuskeun moal wakal tereh-tereh balik. Atuh pikeun kiraksa mah jadi asa beuki regreg loba geusan pakumaha. Teu pati hareudang bayeungyang teuing saperti samemehna. Baraya Cakra sakali mangsa poe Ahad harita teh. Di pakarangan ngadu hayam bogana si Bariji geus ngageder dewe ku jelema-jelema anu rek ngadu untung. Hayam-hayam jago anu rek diadukeun geus aya puluhna. Ting kulinting di jero kurung bari terepeh raung kongkorongok lir anu nangtang lawang. Nu diome teu kurang. Hiji-hiji nyelang suku-sukuna dibatakan ku masing-masing anu ngurusna. Babah tongcai urang pameungkeuk teh geus campenggo deui dina kursi reyod. Sakali ieu mah datangna ka dinya teh henteu duaan tapi opatan si babah teh. Mawa deui jago anelanana Kirasim jeung Kisabri bang baungeun waktu teh heula ribut jeung si Barja. Atuh mahena sorangan ngan sakoteap teu mampu ngalawan si Darba. Tapi harita si sinarieun boh si Darba, boh si Barja henteu katempo irung-irungna acan. Memang maranehanna teh ti isuk mula geus ngalaleos ninggalkeun tempatna. Boga maksud anu mandiri poe eta teh rek neang Nyi Arum rek dipegat dina waktu keur balik ti pancuran. Geus kanyahoan kabiasanana ari meneran poe Ahad mah
kacaina teh sok tara subuh-subuh bareng jeung anu loba. Tapi sok ngabeberang maneh manerikeun ngarah rineh ngusai kokosok di pancuran. Harita oge Nyi Arum keur neker we nanjak tas di pancuran. Nyorangan bari ngelek seseuhan. Ari red katonggoh ke kira-kira ngarancugna mireungeuh aya 2 jelema keur campargo megat jalan-jalan. Nu saurang mah apal nyaeta nu teu heula ngaributkeun di pasar teh. Nu saurang deui teu wawuh. Tapi rurupanana estuning matak pikasieun. Pakulitanana hideung lestreng ari huluna dugul. Huntuna tembong baradag carang nyerengeh merong kamanehanana. Geus kajudi naon pi karapeunana ieu 2 jalema mangkaning luak liuk eueuh sasaha. Manehna ngarandag heula sakedeung raketak mageuhan samping jangkungna bisi bener ieu 2 jelema teh ngadatangkeun anu teu dipiharep moal diantep. Sateka pola rek dilawanan sanajan kumaha oge. Mulai di mana? Nu geulis teh si Barja nanya bari gumasep bari muri-muril kumis anu geus bodas kabeh. Nyi Arum teu malan ngareret ke henteu jongjon we leumpang tapi ari palon mah gulal girer. Awas bisi ieu jelema cunihin teh aya karepna anu teu hade ka dirina. Ditaros teh noyot wae geuning nu geulis teh. Si Barja muniang rek nyekel reungeun Nyi Arum anu keur ngelek seseuhan. Tapi Nyi Arum ku sareat oge geus mireungeuh karepna si Barja ngagentak ngejat burilang palona ngebrehkeun ka geuleuhna. Alah, eta soal caulah kitu ayeun teh. Tuh kayak gitu isya naros. Ama da naon estu ilma ngarencangan. Cek si Barja bari nyampeurkeun ngadeuketan maksudna mah rek nyeredkeun Nyi Arum ka sisi belah ditu anu kayanana gawir lung kawin. Hanya kali itu nyingkas ya anaonan dinya teh. Awas kagembang. Make warna we sagarupa. Nyi Arum kurawed haseum. Sanes bade ngarawel atuh cayang sinolis. Mah bade nungtun we malum nanyak dieu teh. Teu keur sakitu dibantuan ku Aa. Eta mah bade Aa, bade Dedih, atanapi bade kakak. Teu sawios mangga. Pokna bae hikat rek nebak di leungeun Nyi Arum anu geus aya di sisi gawir. Ngingka sasetan. Apa-apaan sih? Nyi Arum teh eleh rikat. Ngejat kabelah kenca bari barengan ku gerakan anu disangka-sangka. Sakilat suku si Barja sedang leungeun katuhuna ngapabuk pigeulangna anu teu antaparah deui si Barja jadi tikusuk. Bibirna nyuhid nyium taneuh lumayan atuh mani uriwih satarangna ngaradak sagede nog hayam. Puguh ngablatokna teh meneran pisan kana batu. Alah. Aduh. Nah, kada nolong seran Aka. Engke atuh. Diengon rek gulingan mah. Si Aka. Si Darba ngahehe luhur kuta yang serikeun teu beda we ti anu mah panas. Nimulkeun nafsuna si Barja musial bijil. Koreja si Barja hudang jabat nyeri teh jeung ngarasa wirang we kudu jadi sobatna nepikeun ka ngalaman ragrag ku pantar awewe. Bari marong mah nangatayap lalaunan teu beda we teu ucing ngintip beurit. Ku pangaruh nafsu anu ngagugudug mahna cari leungit wiwahana. Angkeuhanana Nyi Arum teh rek dikerekeb.
mualing keengke malahan mek ditamul we tulis semaraan tuman sina dilahajoanan ku si Darba simpe ieu usaha sama mana diperkosa oge mirengeh petalaku si Barja nya Arum geus bisa ngira-ngira kumaha maksudna ieu jelema riuk beungeutna geus kabaca natrat ebreh bari minahkeun samping kebat anu menang yeuseuh dicakal ku leungeun katuhuna nya Arum sayaga iatna pikeun ngabela diri sok sanajan kudu narohkeun nyawa padahal mun harita manehna ngacirit minta tulung moal teu ting torojo Bahdira Pamajid jeung Pagobang anu harita keur ngadarongeng jeung Kiraksa bari nyaneut dilepas bedeng gabrug si Barja ngarontok pinuh ku nafsu angkeuhanana nya Arum teh rek digasak sasebeuna tapi sakilatnya Arum nyitet bari ngael sukuna sedengkeun samping kebat seuseunana ngaheulang ngapabuk beungeut teu pino gawe baraya oreang we si Barja teu beda werti dahan pengas ngagedebut ayeuna mah ragragna teh nangkarak bengkang jaba beungeutna ngarasa peureus digebuh ku samping kebat anu baseuh untung we teu terus ngagublag oge ka gawir badanna nyampai sapotong ka jalan tina lebah sirah kana dada mah geus ngaliwatan gawir lain antepun sugan ieu mah si awe deh ulang ajar sia si Darba bari luncat ke tengah jalan kingana kakak ayeuna mah lawana ieu geulis ieu eta mah ieu si Darba nyaita deui teu tinggal hehe we si Darba mah loba pola hiuk we si Darma ngirimkeun panonyokna atuh sakilatnya Arum ngageser mikeun pameupeuh bari ngahiukeun samping kebat seseuhanana tapi teu kira-kira manehna ngarancugna ngan sakuriwa pisan karasa pigeulangna ditewak samemeh manehna bisa yudi leungeunna ditarik manten nepi ka badana adek jeung si Darba ebreh beungeutna anu caketul huntu-huntuna anu paketok heokna geus matak murel hayang utah tolong nya Arum ngacerit geus puguh manehna ngarasa sebera ku neuleuh beungeutna anu runyah renyoh kawas Gohgor kalaparan turug-turug karasa deui panjakalna si Darba nyeri pisan leungeunna anu sabelah deui karasa ngagelisir kana cangkeng anu antukna salajan manehna budi sateka pola ngakuriwa hayang leupas tibatan bisa lesot mah kalaka beki rapat pageuh naplok kana dada si Darba teu beda we ti hap-hap nangkob Pak Guru tolong Pak Guru tolong Pak Guru tolong ngadadak ti tonggoh aya nu ngagolowok si horeng Pagobang anu harita datang kadinya ngarasa malang rek nemponnya Arum remeh kacai teh mani lilaila teuing cikopi salumur geus meh beak tapi tacan mun cengis keneh paingan we da mangih bahaya cilung Pagobang loncat dituturkeun maksudna rek narajang si Darba tapi si Darba anu harita geus hudang direkat ngarontok tapi Pagobang bari ngerem sukuna sakilat manehna nyingcet ka gigir habak we punuk si Barja dikatig tolonyong bari nyolontet si Barja
jeung babalongkengan utah uger sagala. Kolebat tiluhur aya nu lebat dekati teh nerigigna mah bakating ku cepet-cepetna kalayang kawas aya nu hiber nimulkeun samaran angin anu ngahiuk kalebah si Darba anu haita keur ngeukeubeuh keneh nyarum. Ngalieu katongoh dumeh ngarasa kaget ku datangna angin anu dadak-dadakan. Tapi samemeh manehna bisa dinitenan naon-naonnya hiji timpugan anu kacida nyerina geus ngacedak manten kana carehamna. Si horeng dampa suku pamajid geuningan baraya anu datangna teu katiten ti samemehna. Anu antukna si Darba teu loba pamolah deui manehna ngalenggak saterusna ngageblak nang karak bengkang. Atunya arum salam teka bawa labuh lantaran kaburu dicewang ku pamajid sok dituna luhureun kuta. Sugante setan ti mana ieu teh goblok lumayan oge tajungan nama oi. Ngan hanya kabet ngabongohan kawasain pertala laki wae sia teh ceuk si Darba bari ngagurinya hudang. Wah, komo si laing rajin teh wani kawewe kurang ajar. Pamajid ngahualkeun bari nyang hareup sagamelengna kana burayot. Pohara nyang hareup sagamelengna ka si Darba maksud teh kitu teh nya. Wah, komo si laing mah rajin teh wani. Ngabongohan sia si laing sia wani kawewe jeung aing sawani mah mun bener sia lalaki saglog. Pamajid ngahualkeun bari nyang hareup sagameungna ka si Darba. Gerakanana dina ngadago panangtang lawan estuning pantes kewas teu beda we ti tangtungan Arya Bratasena. Kawasa mah pinuku kawani hayo tajang deui kaula. Tadi mah asa diusapan diusapan ku nu gulais. Si Darwa teu tinggal hehe memang geus jadi adat kabiasanana mun nyalita teh kudu we bari jeung seuri sanajan teu nyari. Kitu peta teh teu saeutik nimulkeun nafsu pikeun nu jadi musuh. Bisa ngungkulan moral musuh-musuhna saperti kayaan manehna waktu harita saanya namah dina hatena ngarasa kaget satareuas barang ngarasa kencedak dampal suku pamajid kana carehamna anu karasana teh panas perih sarta nyeri lain dikieuna. Dina sagaprakan oge ku manehna geus kajudi yen ieu jalma teh lain jore-jore. Tapi memang watak manehna tara getapan tara renjagan bisa nyumputkeun semuna buktina kalah ngahahah bangun anu nganggap sepi pisan ngajega ajeg kanu jeung lawana anu tungtung tangtunganana atawa anu tangtung satangtunganana sarta jangkungna oge sarua ngan eleh badag sarta kereng prenges atuh dina umur jauh pisan ganyorna. Manehna leuwih ngora jelas mun ngadu tanaga mah maneh teh moal eleh. Daon sacuba kasalege goblok. Nah, kumaha dieu Jadi pentau oge memang selain mah kudu diwaras kurang ajar. Sok lah. Pamajid bari ngaheat nyamarkeun peureupna dibarengan ku tuur anu rek ngabeset dada si Darba. Si Darba rikat ngejat dadana geus hasil bisa diselamatkeun, tapi gadona mah teu burung we dihakan ku peureupna Pamajid. Ngan bubuhan kuat teu dirasa ieu, sakilat mah ngagunakeun leungeunna dipake nimpug tuur musuh anu nyolocos. Bari dibarengan ku jurus kahiji ulin padingdang ngajojo hulu angen. Tapi Pamajid oge teu kapalingan gerak baraya.
rikat ngageserkeun sukuna sedengkeun perpelawan anu deuk meupeuh tuur teh sakilat dikedet ku teungelan kari ari cedak ari ranyug we duanana pada ngaranyug lantaran masing-masing pada ngarasa leungeunna teu beda we diadukeun jeung beusi. Ngan bae waktu si Daraba ngahuleng pamajid basa tas motong panimpugna si Daraba teh sakaligus pereupna dituluykeun ngahanca kana palisan. Si Daraba ngagero tapi tetep duanana sarua ngajareg-jeg munura sarengkah. Kakara sageparakan oge ku pamajid geus kajudi yen gerakan si Darba teh teu beda we jeung gerakan si Piong atawa si Jamian. Sanajan teu incah sartara rancingeus si Jamian tapi daya tahana tetela leuwih kuat. Najan sababaraha kali manehna ngagempur anu kurang-kurang namah matak mateni tapi lawana tetap tahan. Basa kebenangan gado jeung careham disusulku dihanca palipisanana si Darba tekelel-kelel. Oh malamun ras cikeneh leungeunna dikedet ku teungelan kari geus bisa dikira-kira kumaha kakuatanna si Darba. Anu pikeun pamajid mah kudu leuwih waspada lantaran ieu lawan teh lain sambarangan balangah basaleutik geus tangtu bobor karahayuan. Ret pamajid kanu jilawana anu ayeuna geus ngajega dina pasangan badak Cihea nyaeta suku anu katuhu ngajengkat sedang leungeunna diacungkeun ka luhur dampa leungeun duanana ngarangkep luhureun sirah. Teu beda we ti cula badak. Kakara oge ngiceup teu kanyahoan si Darba geus ngablasat nyuruntul rek nubruk sedengkeun dua leungeunna ayeuna mah mekar anu geus pasti bakal ngancam kana silah jeung igana. Pamajid rikat loncat ka gigir. Maksudna mah nyingkahan panarajang bari rek diteruskeun ku ngahantem gigir lawan belah katuhu. Tapi teu kira-kira pamajid ngaranjugna. Lantaran badan si Darba nuturkeun mengkol, akhirna manehna ngan ukur bisa ngageser nyerongkeun awakna semuniring. Waktu dengan musuhna nyamar sirah, pamajid rekat dongko ngalalapkeun sirahna. Tapi leungeun si Darba anu hiji deui kakara kanyahoan geus ngahiuk di luhur rek nimpah punduk pamajid. Pamajid rekat deui ngalegot bari ngasupkeun jurus ka hiji ulin madi kana kakempong si Darba. Manehna ngayapak ngejatina gerakan cangehgar ngagalaprak. Peureupeuna ngahakan iga burung si Darba. Anjing. Tapi si Darba kalakah malik ngarontok dina gerakan anjing ngarontok atuh pamajid teh eleh kesit. Sakilat ngacaul bari ngagunakeun keuneng dampal sukuna dina gerakan kuda ngamuk jetruk. Gado si Darba kabedangan di manehna ngaheungeu badana semu ngakaleong rek ragrag retahna karasa nyeri sarta getihan lantaran kagegel ku huntuna sorangan. Atuh puguh we lain deui si Darba nafsuna lantaran terus-terusan kabeunangan. Teu nolih kana kanyerina sabrut we naraja ngasubkeun jurus kalima padingdang dina gerakan gugur gunung. Sakali eumah tonyokanana kacidat sepetna nepi ka pamajid taya jangka pikeun ngarobah kuda-kudana. Ngan dasar jago kolot anu geus pasagi sagalana. Manehna teu leungiteun akal. Waktu pereup si Darba nyuruntuh rek kahanca dada pamajid ukur bisa
ngadengdekeun badana bari muka walikatna. Plos panonjokna si Daraba mulubus kana kelek. Rikat kumanehna dihompet bari hiuk cekuk beureuh pamajid ngahanca dada si Darba. Bari jeung eta dengan si Darba oge ngahiuk luhureun sirah. Pamajid ngakilek sateka polah nyalametkeun dirina. Tapi puguh geus kacida nyantakna. Tenggelan ujungan si Darba anu geus teu bisa disangsikeun deui. Ngacebet kana tak-takna. Anu akibatna awor si Darba ngakeblag nang karak bengkang bari sungutna ngabudah sedengkeun pamajid oge ngarempeyek bari tiburial buncelik sarta awakna asa monokan. Si Barja anu keur waktu tadi babalongkengan utah uger kelila geus ngajeregjeg di hudang. Teu kira-kira nafsuna dumeh kakara sageprakan geus ngalakonan namru bari ngudulkeun eusi beuteungna. Teu antaparah disabrut we narajang ka pagobang. Tapi ngadadak ngagedebut deui nangkuban lantaran teu kabireungeun sukuna aya anu ngaya ti tukang. Ari ret manehna ngaliuk bari nyengir ngarasakeun kanyeri si horeng tayalian ti Bahdira anu datangna ka dinya bareng jeung Kiraksa. Ari Kiraksa mah nyampeurkeun Nya Arum sedeng Bahdira mah langsung murusi Barja anu karek kudang. Cadah sia rajeul teh sia wani ngabogohan sajurig ceuk si Barja bari muringis ku yang hudang. Keur mah ku pagobang teh geus ngarasa miris dumeh ti heula oge teu mahi. Ayeuna ditamah deui saurang jeung lamun ditetenan mah tangtunganana seseg sembada rupana bosongot pikagilaeun. Gebrik sia ulah kalakabe wir sia yang hareup sia kaing. Bahdira nemungkeun gosna jago. Urang dieu mah kabiasaan teh ngan ngahurupnya. Teh masih Barja anu geus semarah mir-miris. Atuh mun jentel mah saurang-saurang we, saurang-saurang. Tong boro di karapuk. Sok saurang-saurang we. Pagobang oge geus kacilasieuna atawa aku pagobang geus kacilasieuna. Ngan ka Bahdira make boga hate panasaran hayang ngajajal pangabisana. Hayang ijen jeung aing coba molor pagobang. Keun urang cagakeun ieu mangkluk berod kulanas teh ieu. Bahdira ngagak-gak wanaker. Setan urang ajar. Gampangnya capluk teh sia. Abong kena bibir bujuran dau. Puguh kang nyewana. Mun aya anu nyebut berod anu matak teu tatapasin deui sabrut we narjang ka Bahdira. Sia naon sok. Teu gampang deuleu ngagarap si dilama sia. Kurang ajar sia. Bahdira bari rekat nakis sabrut ngirimkeun jurusna ngan wae ngeplos duanana oge pada poos lantaran harita keneh oge